Aksara Sunda mangrupa ciri mandiri jati diri bangsa sarta kareueus tur jati diri urang Sunda. Aksara secara etimologi asal kecapna tina basa Sangsekerta nyaeta a anu hartina henteu jeung ksara anu hartina kamusnahkeun. Jadi, secara harti aksara mangrupa hiji hal anu langgeng atawa teu bisa dimusnahkeun. Sabab aksara ngabogaan peran dina ngadokumentasikeun sarta ngalanggengkeun hiji kajadian dina wangun tinulis. Kukituna, teu heran upama loba kapanggih aksara nu ditulis dina zaman baheula dina media batu, lontar, lempeng tambaga, kulit jeung sajabana anu jadi bukti dokumentasi sajarah zaman baheula, boh rungkadna atawa mangsa kajayaanana. Aksara Sunda mangrupa salah sahiji kabudayaan anu geus kolot. Sacara historis geus leuwih ti 16 abad katukang. Urang Sunda miboga titinggal kabudayaan anu mangrupa barang tinulis. Upamana aya prasasti, batu tulis, piagem, sarta naskah Sunda kuno anu kacida lobana. Ieu hal nembongkeun ayana kaparigelan dina tradisi tulis di masyarakat Sunda. Kanyataan ieu teh jadi bukti anu nyata yen ayana kasadaran anu luhur ti para karuhun Sunda ngeunaan pentingna literasi. Aya paribasa moal bogoh mun teu wanoh, moal nyaah mun teu apal. Pikeun nu muwahkeun rasa kasadaran urang salaku urang Sunda khususna umumna bangsa Indonesia. Hayu urang tingali langsung kumaha agungna titinggal karuhun urang warisan budaya nu jadi panguat pikeun identitas bangsa Sunda, salah sahiji seler pikeun identitas bangsa Indonesia. Kaparigelan masyarakat Sunda dina widang tulis tinulis teh kapanggih ti abad ka-5 Masehi. Dina zaman Karajaan Tarumanagara kalawan dibuktikeun dina wangun prasasti-prasasti. Satuluyna dina zaman Kerajaan Sunda, zaman Pakuan Pajajaran Galuh, kira-kira abad ka-8 nepi ka-16 Masehi. Kumaha jadina saupama nonoman teu wawuh jeung teu nyaah deui kana warisan budaya leluhur anu sakitu agungna. Kanyataanana hanjakal pisan kasadaran ti para nonoman teh beuki dieu beuki susud wae. Luntur kagerus ku waktu kabawa ku zaman poho kana purwadaksina. Pikeun nungkulan eta hal simkuring sapara kanca sejak usaha ngawanohkeun deui malah mandar jadi pangeling-eling yen ngajaga tur ngamumule warisan budaya teh kacida pentingna pikeun nguatan identitas bangsa. Pemirsa, ayeuna simkuring parantos aya di payunan situs Astana Gede Kawali anu mangrupa salah sahiji situs kapanggihna model aksara Sunda kuno. Situs Astana Gede Kawali dijieun dina mangsa pamarentahan Prabu Niskalawastu Kancana dina taun 1365 dugi ka taun 1478. Pamirsa, situs Astana Gede Kawali teh perenahna aya di Dusun Indrayasa, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Prasasti Kawali kagolong kana wangun piteket. Nyaeta prasasti anu eusina mangrupa bewara langsung ti para raja anu ngawasa nyieun eta prasasti. Aksara Sunda kuno ngabogaan tipe dasar aksara Falawa. Sakumaha anu kapanggih dina naskah-naskah bahan lontar dina abad ka-14 Masehi. Dina mangsa ieu, aksara anu digunakeun dina prasasti jeung piagem zaman Kerajaan Sunda, boh mangsa Galuh Kawali, boh Pakuan Pajajaran, mere gambaran ngeunaan model aksara Sunda kuno anu munggaran.
Prasasti eta teh nyaeta prasasti di Kabuyutan Astana Gede Kawali. Kukituna bisa disebut yen aksara Sunda kuno ieu mangrupa hasil cipta jeung kreativitas urang Sunda. Gambaran model aksara Sunda kuno anu munggaran eta teh kapanggih dina prasasti hiji, prasasti 2, 3, 4 jeung 6. Pamirsa, ayeuna simkuring parantos aya di payuneun prasasti anu kahiji, di mana tulisanana aya dina bagian beungeut jeung aya anu dina bagian sisi-sisina. Nihan tapa kawali, nu Sanghyang Mulia Tapa, bagya parebu Raja Wastu mangadeg di kota Kawali, nu mahayuna kadatuan Surawisesa nu marigi sakuliling daya, nu najur sakala desa ajamanu pandeuri pakena gawe ring hayu pakeun heubeul jaya dina buana. Hayua diponah-ponah, hayua dicawuh-cawuh, inya neker, inya angger, inya nincak, inya rempag. Pamirsa, di payuneun prasasti anu kahiji nyaeta aya prasasti anu kadua. Dina prasasti anu kadua ieu ditulis tina batu alam anu jangkungna kira-kira 125 cm, lebar luhurna 80 cm jeung lebar handapna 68 cm. Nah, batu tulis ieu ditulis dina hiji sisi anu kabagi jadi 7 baris. Pamirsa, ayeuna simkuring parantos aya di prasasti anu katilu, jarakna lumayan tebih ti prasasti anu kahiji sareng anu kadua. Prasasti anu katilu ieu sok disebat oge batu panyandungan. Dina prasasti anu katilu ieu ngagunakeun bahasa sareng aksara Sunda kuna anu ditapahkeun dina batu alam tur ditangtungkeun kawas menhir. Tah ieu prasasti anu kaopat, batu posisi batuna nangtung sareng aksara dina batu ieu Sanghyang Linggabingba atawa masyarakat sok nyebutna batu panyandaan. Simkuring ayeuna parantos aya di prasasti anu kagenep nyaeta prasasti anu pamungkas, batuna lumayan lebar sarta aksarana oge bisa dibaca kalayan jelas. Hana nguni, hana mangke, tan hana nguni, tan hana mangke. Aya ma baheula, aya tu ayeuna, hanteu ma baheula, hanteu tu ayeuna. Pamirsa, salaku noroman urang geus sawajibna ngamumule aksara jeung ngarumat prasastina. Lamun teu ku urang, kusaha deui, lamun teu ti ayeuna iraha deui.